Namanya kasangakeun bubuka dina tepak 2 Pancasilat dina Dagu Ayun Ambi. Sumangga orang teraskeun karena pilih atunya kepada tetanggi pilih kagandengan di Kabupaten isim kuring sadayana yeuh para peserta di Padepokan Sancang Lodaya Putra Siliwangi menuju latihan dina tiap-tiap dinten malam Senin sareng malam Kamis gitunya. Urang aturkeun atuh anu kahiji saha cenah tah? Saha? Cep iki dina tepak 2. Mangga nyengakeun. Kumaha?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukri mita kaum dangu sadaya. Alhamdulillah ditaungi Senin ieu. Urang ditepang gede dina acara pelatihan diri Pancasilat anu mana ieu pelatihan diselenggarakan di ieu lokasi Atanapi di Bumina Abah Uceng selaku pelatih ieu acara. Anu salajengna satengahna ieu acara diteraskeun ka murid-murid putra maupun putrina di Abah sejak pupulih heula kasadayana khususna warga nu aya di ieu lingkungan terutama anu caket karena ieu acara toleh-oleh sejak nyuhunkeun heula dihapunten sabudayaning kaupaan non margina parantos ngajantengeun jadwal setiap bulan Kamis agawe Senin ieu acara teh diselenggarakeun. Takuk kituna khususna selaku pimpinan ieu acara oge pelatih tina ieu acara kum ti sadayana rombongan ieu acara sejak nyuhunkeun dihapunten kasadayana khususna nu aya di lingkungan. Anu saterasna moal oleh-oleh Abah saparakanca nganuhunkeun terutami ka para urang kalih didik putra maupun putri dina wengi ieu mah katingali rempek kitu nya. Takuk kituna kanggo wengi-wengi anu saterasna oge kedah nama kieu kitu nya. Ulah teu kaluplep. Kadang-kadang dugi ka ditean kula rencangan kitu. Matur nuwun ya Abah kasadayana. Anu saterasna ieu rombongan atanapi ieu kru tina acara latihan
Naon disebut latihan katanya kayak mah sanes di luar. Jadi di tempat latihan upami di luar mah disebut lagi magelaran atau lebih pentas katanya. Oleh-oleh Abah atang pisadayana tina ieu rombongan nyaeta tadi kita dicarioskeun saja nyohonkeun ngapunten kasadayana bahwa pilih ngaraos ku ayana ieu acara kaganggu kagandengan kagimreungan ku ieu rombongan sakali deui ulah kirang-kirang nyahapunten cukup lemur anu kasuhun jam alhamdulillah anu dekedan rupina moal saeur anu saur moal panjang nu dipicarita ieu acara urang sami-sami ngawitan kalayan Bismillahirrahmanirrahim. Guru Setra Magelaran mangga wilujeng nonton kasadayana.
Mungkin terus jadi ajarkeun. Ada kamari sakit tomat. Ya, ajar-ajarnya anu dua Mana? Jadi minum. Pindah kan.
Banjang atok-atokan oke. Mangan sarjana. Tapi ki. Ayo ki kebayun. Si pujang teh ayo. Incu abah oi.
nuhun mangga. Jabajay. Ayun.
bersama laku putri. Neng Mila, kepayon Neng.